Ah, Naon? hari tadi kamu ngirim bata, semen, jeung hebel, eta kiriman ke mana? Ke proyek? Aya duitna enggak sian? Minggu hareup Sabtu cenah. Minggu harap. Heeh. Kasbon heula teh. Nya kasbon mah tak disebut minggu hareup ge. Oh, atuh kade duitna. Abi enak rek pangaosan heula. Ngajik. Ngomong ieu di telepon heula ieu. Mungkin mulai nu naroskeun warga atau tetangga atau PRT naon tong diwartoskeun ti abinya eta. Nya, aman da atos bieu terangeun mah jang ka itu jang ka proyek. Siap. Dia di pengajian cenah aya si ibu-ibu nu ngomongkeun ninggalan Aobi ngirim hebel, ngirim bata, semen cenah ka eta ka teh Linda Canda. Ha, cek manehna ka proyek. Bener teh nya? Yang tanyakeun deui ieu mah curiga. Aya geuning itu. Bima kudu ngomong secara baik-baik sih eta teh sok lobang elak naon. Ah, Naon? ayeuna aya kiriman deui teh barang ka batur. Oh, tadi we ka itu ka proyek kungkul. Oh, lain abi mah ieu teh rek nanya ka kamu. Naon? Bener kamu teh ngirimkeun ka proyek tadi teh? Ka proyek kungkul? Nya ka proyek teh? Ka proyek kungkul? Bener ka proyek. Nya bener. Nya rek ka saha deui? Ieu mah abi lain rek sumpahan atau naon. Wanita nyumpah. Bener eta teh bahwa eta teh ka proyek. Jika jeung saha wae kudu susumpahan ampun. Lain si gajeng saha wae ieu mah meh masalahna clear pokona mah. Nya aya naon deui? Aya naon deui? Aya naon deui eta. Nyaan teh ka proyek abi mah nanya geus 3 kali ya. Nyaan teh. Wanina naon? Wani budug. Ai kamu lain-lain. Nah, lain-lain. Daek boga salaki budug. Nya atuh hari teu rumah sama bakal daek. Nya wani sok. Wani nyaan wani budug. Wani. Wani jeung budugna. Tong sok ngelak naon teh ieu da abi geus apal kamu teh? Apal naon? Apal teh ngirimkeun teh ka janda, ka teh Linda apal. Nu ngomong tadi ibu-ibu di pengajian baru teu ningali ibu-ibu teh, kamu nu ngirimkeun oge lain si Mang Bebek. Ah, sok percaya wae ka batur kamu Sok mah. percaya teh ka batur sok anger ngaleos. Ieu, sok cicing heula di dieu, cicing heula. Ka dieu heula di dieu. Sok anger batur can beres, ngomong teh nya ngaleos-ngaleos hartan pamajikan ngomong teh atuh. Percaya wae ka batur Lain atuh percaya anger. teh ka batur, pukul geus kasaksian ti sebelumna ge kloset pantok karana teh nya kunaon hayang karana. Pokona mah ayeuna mah urang mah hayang diriungkeun jeung si teh Linda itu. Naon oh ka era? Oh, ka era maneh no, ka era mah dirinya no, ka era mah pokona mah abi mah hayang diriungkeun. Itu sebenarnya teh dan salah mah pasti salah ki urang gitu. Pokona mun ayeuna kamu mung diriungkeun, geus ejik tong cicing di imah tong sare jeung abi decing keluar teu paduli rek ngagemer di kolong jembatan rek di mana oge teu paduli. Atuh ge moal jadi ka moal teh moal. Kamu boga duit sorangan teu butuh. Naon salah? Apalun ti mana impun. Aduh geus piobongan gede di ampun. Ya Allah eta borit segede senal. Ah, Ai kamu ruas wae. iya kamu teh tinggal ya borit segede senal, gede pisan. Ruas mutakna abi teh. Heuh, karek kaingetan abi teh. Panggergajikeun kai lah. Abi jeung ngagebuk beurit tuh, di imah ge loba beurit sarua. Heeh, teu kela. Aing hayu ti aing. Cuk urang mah meuli we tina online-nya we jeung kudu kieu deui. Da moal ieu beurit mah gancang atuh. Oh cepat. Cepat. Ah, lalila kitu atuh. Ari ngagergajina siga kitu mah ngagergaji lain kitu. Dieu ku abi heula. Kamu di dinya tah. Petakeun heula. Tah, lila ya kitu mah. Tah, ieu ari ngagergaji tinggal kamu mah lila tuh. Tah, kitu ari ngagergaji. Susahnya, pusing langsung. Maaf, tidak satu awak teh cungkring kutupi kata lapung pirage ngahabak ieu. Kamu sahabakna bujur nyeri? Nya saha atuh kut awak ngacungkring Kudu boga lilingeran, lain Ieu, kitu carana. lamun nyekelan teh sing tarik atuh Lain sing tarik. Neungeul lah tarik teuing eta. Ku sorangan ka itu teu horeang aing ah. Awak mah sudah cungkring teuing kata lapung. Hareang teuing aing kudu matuan di sangeunana. Hobok we. Bujur nyeri tuh. Diup oge nudan ampun. Wajib. Nafsu ka pegung aing amek pundung aing. Ah, Naon? sakalian itu anter ka imah ngayeukeun ngomekeun risbang. Bung, aing mending jeung tukang teu hayang. Bebarengan gawe jeung kamu mah mung. Bae jeung abi. Mung picalakaeun mending Jeung tukang. lomari itu, lomari anu jati geuningan. Mangong kita mung bieu ge kapok. Ngaceleng mung mangong kita ka itu. Da pamajikan leuwih semangat, leuwih kuat da. Ah, Hoream teuing ngajeleng bieu ge. Si Linda atau ke diberi kantong krem eta anu hadiahan ti SCG. Tuh kemajikan mah geus pohoeun. Jeung di gudang-gudang teh. kamu keur naon? Hah? Lain ningalian ieu teu kantong anu hadiahan ti SCG anu warna krem geuningan. Teuing tuh. Teu nya eta hadiahan ti SCG abi rek make anu disorenangkeun ka dieu geuningan. Ningalian teu? Oh deui mun kamu teu kabawa basa anu kantong anu ti SCG teu kabawa basa urang keur naon
Teh. Keur gathering. Keur gathering teh ka bawa poho. Nya poho dasar di kana mobil, keun diabuskeun. Heuh poho. Jeung ieu jeung makanan. Kamu mah. Yang cai geula mah. Nya poho moal mungkin kantong hadiahan poho. Rek lucu warnana. Selamat. Teh Linda. Bade ka warung sayuran. Gaduh artosna teu. Kuah di TFK nya 200 sok sharekeun. Bahagia euy, ngabahagiakeun Pak. Ah, Naon deui? abi rek ka warung sayuran heula nya, rek masak heula, nyungkeun acis aya teu? Beuh eta heula pake heula. Kamu mah hayu we sagala ti pamajikan wae. Heula atuh. Eta heula we. Oh, bae abi ka sayuran heula. Sayuran mana? Si Am. Panggil euy. Aing. Anjing teh aktif geus teh Linda kumaha teh. Yuk kantong, bener tuh kurang oge nya. Tuh. Dia panggil di tukang sayuran yang Teh Linda naon cenah dikeupelan duit cenah 200.000 ditransfer jeung ieu ningali make kantong ieu kantong tina SCG teh. Dibawa we kurang mah naon da mah hak urang nu urang. Si eta mah pahugi wae anggar si eta ieu naon nya. Rek ngabangun rumah tangga merasa segala dipahugikeun ka pamajikan koret heran. Cing kapan? Mas. Balanya teh, Mas. Hah? Balanya naon wae? Ai jengkol tuh. Betul, pinang gelas. Ayo tuh. Naon? Naon eta naon? Kantong hadiahan tina SCG dipahugikeun ka si Linda. Kapan ini yang? Lain kapangi mau dipahugikeun ka dia. Dibawa juga aku batur. Maya batur maling. Dibawa juga mau Mal dijual. aya anu kitu. Dinya mas angernan kamu teh hayang ngabangun rumah tangga jeung si Linda. Angernya duitna ditransfer ka Di mana ieu bieu? Di mana tong sok jiga nu bodong kita da pamajikan leuwih pintar. Aya dia di warung sayuran maruk si Linda teh. Cika itu geuning si Linda teh abi merek balik heula ka lemut. Nih salah 1 tahun jeung dibawa jeung budak merek pindah sakulana oge. Jadi bere duit 200.000 koret ka pamajikan mah. Naon jik sagala transfer ka jeung chat ka itu jeung ka itu urang merek nih heula. Sekalian bayaran imah ngabulan katanya. Kumaha ieu? Gusti, lagung kalau kasih Linda. Eueuh, inung budak tinggalkeun.